teh sejak kemacana lamun mangi turunan mangi tanjakan lamun mangi tanjakan mangi turunan ieu mah turunan we turunan mah nanyakna turunan ka tukang kita eueuh perhatianana da bulan puasa mah ayeuna emang kewajiban urang berpuasa itu berbukana kuat eueuh pisan nah pamarentah rek ngabagi-bagikeun naon teh PKH sedaya itulah tepi ka ayeuna can turun di hiji acan kumaha ieu teh lurah astagfirullahaladzim duh sebenarnya bobogoh Kenal di kejauhan teh ngeprek wae naon sih? yang ngalang sawe Mang Beong cenah merek menang bantuan urang teh Bantuan naon? cenah teh gubernur can di gubernur teh mere anu ieu anu ieu kategorina ieu cek batur eta Urang kemarin teh kita ngumpulkeun KTP jeung puasa KTP. teh puasa teh Alhamdulillah puasa. palingan sarua bauna Dia semua bener anu kieu semua bener kaki tangan lurah oh iya teh. semua bener makanya kita kok enak bejakeun Dirempok domba ngaliwat ka dieu. Mbak, karena domba. Ya, Bukan tadi domba ayat di celana tuh. ini kamu celana domba ge. kayak telepon nih. Halo. Oh, ya, lah ya, mulai orang ngomong eueuh gitu jadi. Tok kali mah. Mulai orang baca eueuh gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ayo bajakeun ngaji. Oh, teh aya jalmina. Menuju ke pasar pengikan. Wah, duit. Mana? Oh, bukan hutang. Wish. Sabaraha? Ay buset. Apa gening? Duit bau. Oh, teh aya jalmina. Yakin pamitas dongkapnya. Kayak di kabaran dia lah nya. Iya, abdi sareng beong. Ya, kayak siap. Ya. Dia ngobrol jeung saha? Nagih cenah. Jadi boga hutang 2 juta. Lagi di saha? Di eta motor. HP nage modal tadi. Tadi orang jeung ngomongin saha nya. HP nage modal. Tadi ngomongin saha. Pikir goreng belagu ongko. Ya itu ngomongin sabi ya. Duh kayak jeung saha. Aing ngari ieu ngomongkeun anu teh. Iya lurah Samsu gini manyar. Manyar pembilan Apa kemarin. dikumpul-kumpulkeun. Ngomong nama rek menang bantuan. Tak itu bener teh sih. Kalau urang mungkin aku mah ieu rek cancing wae. Eta sumbangan teh. Lurah ieu. Bantuan. Geus lumbuh ngumpulkeun KTP ngumpul eta Apa mah. pamajikan dirinya teu bisa balik di Jakarta nya? Itu bisa mudiknya. Mudik jeung pulang kampung Ya, kita. aing mun balik ke panjikan aing para banget. Oh semua. Ayeuna kumaha urang ieu berarti juga lah. Urang ka imana apa urang naon kebonnya enggak. Heuh. Gaduh ieu kebon ieu sampe. Urang Kurang paling. Tahu nu aya di kebon. Sebenarnya Bisa ayu lah. Gaduh abrok jeung budakna. Duh jiga urang Pinocchio. Pinocchio. eta mah lain heula na hate. Itu juga Pinocchio gitu maksudna. Budak siap. Ali. Parkir mah. Atawa aya budakna orang paling tak kerem cenah. Nah, kayak urang gitu gandong. Ide bagus dasar lirik. Bisaan. Pak, ini kayak dulu Naon neng naon. Pak, neng yang ganti HP. Kapan HP masih? Teh yang HP iPhone atuh Pak. Yang apa iPhone, apan bantuan aja can datang, yang apa can gajian situasi ke kawas sabar lah orang teh ngerakin ke masyarakat. Batur ke kagencet terengkak-engkakan ayo orang melihat iPhone. iPhone. Ya tuh sabar ya. Ah, bapak sabar-sabar wae nih. Kurang sabar kumaha. Anak apa teh menang kitu bisa dicoret tina kakak ya. Nek kumaha ke leuheung-leuheung lamun dirawatan kudu bener, lamun dirawatan kudu teu bener kan apa nu rugi. Nya. Anu mah urang kebon wae, urang ngaroris kebon. Udah di imah wae ge cangkeul lah. Hitung-hitung olahraga. Anehnya. Yalah. Tak naon
ningkahan masyarakat deh. Apa bingung, pusing. Tanya, ayo urang ka kebon we. Irain murah. Iya. Wah, geus. Beran yuk. Masuk dah Yus. Kira-kira orang mana nawan gitu ya? Itu mewah ieu. Itu mewah. Bodor. Pulang kali bisa bodor. Itu sarwana bro. Sarwana. Ya, main. Mana pada titik orang? Kira-kira dia bijak sama. Lain kok. Tidak diomongin euy. Bulan puasa ya. Tengahnya nama lain sarwana. Tuan teh sih cabut ieu, bantuan aing cabut. Ini kolak sampo. Isi nyapu ti bantuin nyapu. Ayo. Iyalah. Ayo, mana mah cengek. Astagfirullahaladzim. Kalahkan dia hidang. Hesek euy. Pak Lurah. Wah, waduh. Aya naon. Iya. Jangan jangkrik kalau aja kacau. Iya, arah halus sampul karena dia Dia 3 tengkak karet. naon teh ieu teh karena bukan dina tanggal sampul. Hanya, teh Pak Lurah keur nunggu anak Pak Lurah. Buat dipimpin ku topel ya mah. Oh, ya mau di kataloni toha kayaknya. Dia ngomong tadi. Nyawa anjing. Kita aya naon kalau sing rarium di dieu lain. Itu bawa teh nama. Kumaha? Ayeuna mah rek sih nyotan we teulah kitu ayeuna. Ya beong kunaon beong kuriling we harus salastri. Sedikit Pak Lurah. Geuning lain ieu teh kieu. Kunaon ieu teh aya di kebon bapak kami. Iya teh. Ngararumpul bari jeung di tanggal sape jiga anu keur curhat. Naon teh? Kumaha bawa pan kebon. Ah. Tadi ge da ari subuh ge bawa ka sahur gitu. Itu kan hayang buka mah bawa aya. Intina mah ieu beuteung kerebekan bantuan kana cek Bapak. Datangan can datang keneh wae Pak geus sampai 3 minggu mana puasa, mana budak hayang jajan mana. Ampun Pak Lurah, ampun. Aduh, ampun. Lagu modus. Hayang kepake. Pak Lurah. Potong. Sak atuh kebon bapaknya coba eta. Tok jiwain Ya gitu Pak, intina mah abdi teh nya ngabelaan beuteung gitulah sanes wani pulang paling sanes. Ai kabar teman teu wani Ai ya. kabar teh mah teu wani bubuhan ka Bapak gitu. Pak Lurah. Pel mon, yongnya dimaklum. Tadi pertanyaan masalah. Dah itu. Eta Pak Lurah. Bapak geus era sabenerna mah ka masyarakat nu Can. aya turun can aya realisasi. Yang itu tah terasi. Terus nyempot-nyempot di dia. Ampura lain tadi diupayakeun nah masalah eta mah mantap ieu sok apruk-aprukan ge mau si neng ka kebon. Naonnya Pusing. Era gitu. Jewe era kumaha atuh ayeuna sok kumaha ieu teh hayang sampe maksudna. Sampo we intina. sampai Bapak ieu mah kira-kira 2 truk gitu lah. Nanti mah beda yang eta. Ya ieu soalnya mun aya sampo mun nyenak sampo aya cau-cau. Lah ieu can aya baturna. Sarua apa na ieu teh nama ieu can aya baturna. Nah, nuhun Pak Lurah masih kan ieu kan pilih ka pantai sana. Nuhun Pak Lurahnya Aja mau gereng. Tuh bikin geulis saya ketampel. Nya kitu Pak Lurahnya sanes maling sanes madok sanes. Kumaha pel? Nya intina mah abdi mah Nyambel. palingnya aduh. Ampura. Cengit mah gitu gak ada naon. Kan hampuranya di lurah ge ieu lurah teh lain teu ngupayakeun. Sok we lah enak butuh sampe nya sampe sok ngalah. Butuh cau nya cau. Kan ulah dijual mah. Moal bola. Keur sakontrakeun urang nungguan bantuan datang mudah-mudahan isu lagi datang. Siap. Nuhun Pak Lurahnya. Siap. Atau anak apa mau gelis beda turunan jaga. Ya, iya ya.
Ya, si anjing iya anjing pantas iya anjing kak ngusut awe. Kalau tuh bisa. Ampun tuh bisa guys, mau bisa cabut, Mau doser aja dong. mau doser yang paling Orang nyurusin neng Kurang ya. ini mau doser ya. Kurang nyabusin neng ayo. Iya. Kurang kan cawak kabelah itu. Ayo. Cengit jangan lupa. Harus menang sampai.